Hei, ada. Daya heset datangnya cekalan mana bapak pimpinan dirinya? Kemana? Ditanya pada omongan itu datang. Bening tarikan gitu. Busuk. Iya, itu sore. Semua aja nah. Epoknya tercenak. Kami tengah duplak, bayi layarnya di Sumedang menyerah halusnya. Parasep garulis. Oh, aja itu bapak hajat itu. Epok tercenak kuring, harus kapal usaha. Itu bilang itu. Itu? Ya, oh. Kurang. Pakai iya. Nah. Nah, makangan, weh. Gila-gila pedih. Pajok. Sayang. Ek di badahan. Iya, tak benar. Nyiksa. Epoknya ke cenah hayang bapak hajat bari ngacung cenah. Pajok. Nah. Iya, panganten teh aya kieu. Oh, ya cicing dah. Ya ting. Itu tanya. Kamari teh di ditu teh urang teh aya duda Arab, bari ciwinan kan gitu nang kaget dilekeun bae. Usah di Sumedang mah percaya sok kamari di manggung di ditu nya. Wah, alon mana lah. Epok teh cenah si bungsu teh. Mana cenah udah aya teh ngaren yang baju biru di panganten pamanten berita. Ay, bapak hajat aya oh. Arek disusulan heuna. Nya buru. Mana? Nya kalau hajat mah. Benar, di bapak hajat teh nu meninggal kalau bari bersih ke mana besok. Ayah. Ibu hajatna ya Bu. Nah, yang mau asal. Nemer, Mang. Apa kita nemon cukup bae jangan maneh jangan kaya kamari di lain iya. Tidak dihilikeun. Pada mayo ge sarua coklat bungsu na pimpinannya gamelan tanje cenah nu angka hiji nolok kasedak-sedak nempuhkeun cenah ayo betul gawe teh lah kuda. Ayeuna sok. Sok. Rupet.
Kanya wala, buda. Halo, aduh, ada bungsu mana mana dari pukul hayang minum, pak ada tadi tensan kuat sana ya. Bungsu mana ada lalampang tak gitu kelas kamar itu, ngadat, gege, hah? Aduh, pohon bungsu, apa kataan cina, si bungsu teh pada isuknya kerja dandana. Panca senaja panca terboga ibu kadus na epok teh itu diisuk dan ngabar mana ni nage kak panganten ya itu hah umat ini teh kermongkos bungsu mana ni talik balik hah alon kadukut eranya mana mah
Hah? Nyaan. Ikan namanya daik dede de gawe. Atuh kelon. Kayaknya sama pada duduk. Duduk kuring. Kamu nyaman kasih bungsu itu mana? Kakak sudah seri abong gelisnya. Yo ibu kamu sembarang lebih ya mana lah. Itu. Hah? Boro-boro mana macam bapak kadus, ibu kadus pengen can bijil. Kuring mana? Si bungsu memani oboannya kalau kemarin di situ orang dia. Temennya kemarin cicing kagak diberek. Wong teh, atau itu ya, ini kalau terus tuh. Nya angkat teh. Hangitnya. Pertama kasayna, cenah ge dibere no, akari ge dibere nona pas sedak-sedak mah kajun panakana ge. Hah? Geukeuh nanyakeun teh ka panganten itu. Udah ngahormati si bungsu mah jangan belenyak-belenyak bae panganten apa. Nyanyau nya. Geus di rumput euy. Kami nak urang aja. Ai mah bos kali aja. Dah karep deui mah kami nyalu. Mana itu? Itu sampai terus. Wan. Terus. Manco, kali tinggal belum pengantin. Hah? Kalau naik jasi anu lah. Bener rewel pis nu burum nu kayak joget acan. Bukan jauh-jauh Sumedang kan dia. Dia akan ongkos. Ya, bungsu. Ditanya mana suka gitu. Naon boy mana pinjam teh nyomot teh? Ah, Disuntik. ya Allah. Atuh teh cenah pangnanyakeun ka nayaga cenah di leuweung deui sok babari. Oge kenal anu rokok bermerek. Naon? Anu aya angka 234. Sok kenal ta? Nah, hah? Jarum coklat. Barodo. Karek beli bae. Beda berarti. Kadus itu mah kadus aya berarti aya. Ayo kadus. Ieu cenah gengkel 2 bungkus mangsa cenah 234 mah tereh ke sepuan ku si Madang mah marewel. Hah? Jalan. Sama kadus. Kadus saya anu mah lagi itu lawan. Ceng, mana celah. Kemarin teh kalah sendiri ya kontrol ini. Makakut. Oh, eta 28. Oh, 234 eta. Tanya 234-nya. Komo yung mahalus ta, aya gambaran topeng jeung semane. Ya kita cari cingpeng dalain ke dagang obat, udang pun 20-an itu saudang. Cuk, digara we.
Lo ay ka na, ito no. Arek. Gua aja tuh kan deh. Sampai mangudan itu, mangudan itu dia bayar. Ngita, kalau dia cenah meh hudang kurimun. Kau kata cenah kemen pakarikonya. Yo aja. Mana kudang moal. Betah sana. Mabalik. Udang. Hah? Lewel. Saya anak dia. Tadi teh aya manggil cenah Pak Hajat jeung Ibu Hajat. Beureun. Aya tepang pada ungkana teh diundaan meureun angka hiji naon sedok Tah ieu mah cenah Pak Hajat we. Ayo bagian Ibu Hajat tambah di kafe balik deui. Abah udang. Itu bae. Nah. Ibu Hajat ka mainnya. Ada pun ada amplop ada nama kurang dari kasih bungsu kenalan dia mah Ibu Hajat dari Mama Hajat ya menghayang-hayang naon beureun ya pok teh cek si bungsu hayang ngangkah hiji nol pas sedak kita dikecap hiji nol pas sedak lamun hese teh udang ieu Pak Hajat jeung Ibu Hajat tanggung jawab wah di bobodoh heula eta sama nyaritakeun. Ya. Iya. Ai pok teh tadi oge kadeuleuh cenah di tamat teu panganten cenah teh kumaha jeung apa cenah kitu. Ieu nu ieu bari yo sarua bae. Lan. Hah? Lain karunya mah ka bios, badan kumaha tega-tega mah kuda.